Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang naraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu negara carios Sidoclo Cupu Saketi Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya mancok kan dongeng emang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilancarkeun sagala rubinanya. Penghilap dirojong di taroyalan tombol subscribe. Atuh mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tejang kolong ting kana waktos kurang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Urang kocabekeun ayeuna nama di salah sahiji lembur. Anak buahna kirak sadipa anu geus mimiti neangan anak bajang teh beut tatarik perhatianana. Nempo saurang jalma anu kaayana teh jiga anu disebutkeun ku barak sadipa. Laju we atuh rek didodoho, rek dicangkalak. Tuh deuleu ku sia euy. Anu keur teangan ku urang teh teteh geuning teh hese ayeuna mah timu. Eta jelema teh luyu pisan jeung ciri-ciri anu disebutkeun ku barak sadipa. Nya bener euy. Cocok pisan. Eta pisan anu keur teangan ku urang teh. Tapi urang teh bisa gagabah sia. Lantaran kapan urang teh aya di tengah lembur, lamun newak eta jelema di dieu bakal ngadatangkeun kaributan. Pasti urang duaan teh moal teu pada ngepuk, moal teu pada ngepung. Ku kituna urang sabar we tungguan. Ngarah eta jelema teh kaluar ti ieu lembur. Heueuh sip lah. Keun we urang tungguan heula sina kaluar. Urang tuturkeun engke urang kadawak di sisian lembur. Ngarah aman euy. Si Ujo jeung si Dasa teh atuh sabar we nungguan nebikeun ka eta jalma katempo kaluar ti tengah lembur. Luaran teh ngadon pura-pura we teu nyieun sikap anu nyurigakeun. Basa eta si lalaki katempo kaluar. Bari moal parang jika anu arek ini teh kaumah. Atuh si Dasa jeung si Sujo teh urak ieu we naluturkeun. Hayu euy, gancang urang tuturkeun tuh. Moal parang rek kahuma jiga nama. Ieu mah rupakeun kasamatan keur urang. Jangan dawak nang nyangkalak eta jelema. Nya hayu euy. Lakadalah beunang oge sia. Si Ujo jeung si Dasa teh atuh pating juringkang we leumpang hanteu rusuhan. Nutur-nutur eta jalma. Basa tepi ka sisieun kebon rag atuh pating ngararaneg. Bari merhatikeun eta si lalaki anu kiwari geus aya di jero kebon. Kumaha euy? Nah urang asup ka jero kebon urang kadawak eta jelema. Ih, keheula sia montong kagagabah. Lantaran kapan cek barak sadipa oge. Eta anak bajang teh lain budak biasa euy. Tapi boga kaistimewaan. Tanagana bedas. Kumaha lamun ngalawan? Urang duaan teh dibantingkeun. Kapan cilaka ieu cilaka? Bener oge nya. Anak itu mah ku urang kudu dibongohan ya. Kaitu we heula euy neangan tali. Urang talian. Nya kadaguan sakedeung. Dewek arek neangan tali heula. Ngarah gampang. Ari geus talian mah moal ngalawan. Ya heueuh atuh ari geus talian mah najan tanagana bedas. Sangaranna di talian mah heueuh ripuh we euy. Hasok kaitu gancang sia neangan tali. Nya kehelanan atuh. Si Dasa teh laju we atuh ngoloyong arek neangan tali. Teu lila geus torojo deui bari mawa tali tina areuy. Kumaha yeuh? Dawek geus mawa tali yeuh. Nya kadiekeun talina kadawekeun euy. Tah maneh ayeuna mah asup ka jero kudu mancing ngarah eta jelema pendek teh euy. Heueuh. Ulah nyahoeun lamun ku dawek bakal dibongohan. Arek di talian. Nyakeun ku dawek bakal dipancing.
Tapi tinggali sia tuh cengkat jika nuker manggi kasieun. Eueuh, manggihan orai meureun tuh manggihan orai. Alah, nah eta jalema teh jiga anu sieun ku orai. Kapan ceuk baharak sadipate, anak bajang mah henteu teurak ku wisa orai. Tapi nah jika nu sieun ku orai nya, bisa jadi sieunun teh sieunun dipacok. Nah jannya teu teurak ku wisa orai. Kapan tadi dipacok oge nyeri. Bener. Gancang ka itu maneh pura-pura we nulungan arek ngagebug eta orai euy. Ngarababari. Takeun ku dewek engke ti tukang bakal dieurat bakal ditalian lah. Nya keun ku dewek bakal pura-pura ditulungan we euy. Sabada nyokot popongkol mah laju si dasa teh ngajajeleng ka jero kebon. Pura-pura arek mapeg eta orai. Orai geuning, halik ujang ku mang urang papag ieu, urang papag. Enya mang nulungan uing. Anah untung we ieu derek ni panjang ku enak orai. Emal eta lalaki penhek bari unur-unuran sedengkeun si dasa mah laju ngagebugan eta orai. Si Sujo basa ningali eta jalma pendek teh unur-unuran laju atuh ngakiasileng. Baring manehna teh nalian awak eta jalma pendek. Ana naonan sia amak aing ditalian ieu na maskeun. Nah ani ieu teu bangga mugu aing mun ditalian. Cicing sia kurang ajar. Najan sia gede tanaga oge ari geus ditalian kieu mah bisa ngalawan. Caa maneh teh antara uing jeung maneh kapan teu boga pasuanan. Tabangah munggu buat Italian ya. Lepaskan sia lepaskan. Moal dilepaskan. Ku dewek maneh bakal dibawa ka leuweung, maneh teh anak bajang sia bakal ditumalkeun deuleu. Cicing jempe montong cocorokan. Bisi dipencit. Ampun. Ulah dibawa. Dewek mah lain anak bajang sia lain anak bajang, anak jelema. Inya heueuh. Anak bajangnya kapan anak jelema? Ngan bae maneh teh aneh kapan awak teh sia. Halah, pasti maneh teh anak bajang anu keur deteangan ku dewek ku kituna. Hayo sia. Ayeuna mah milu. Bakal dibawa ka leuweung. Eta jalma pendek urang lembur teh henteu bisa kukumaha. Laju we atuh digiringkeun ku si dasa jeung si Sujo rek dibawa ka jero leuweung. Dikacaturkeun di jalana. Si Sujo jeung si dasa teh geus tepi ka leuweung alas kasmalah. Barak sadipa basa nempo anak buahna ngagiringkeun budak pendek atawa jalma pendek. Atuh jadi penasaran nya cenah anu dibarawa ku anak buahna teh anak bajang anu keur deteanganana. Laju atuh gancang ngabageakeun. Aya geuning eta mawa jalma pendek. Wih. Menang di mana sia euy? Jika urang pariksa. Nah bener eta teh anak bajang. Nya bah mangga we geura pariksa buku ge menang ti lemburan ieu teh. Hese ngaranna oge menang ngadodoho. Nya bah sok gancang geura pariksa nah bener. Ieu teh anak bajang anu keur deteangan ku abah. Nya cikan urang pariksa euy. Ceuk baharak sadipa atuh penasaran. Laju wae eta jalma pendek teh dipariksa. Basa saenggeus dipariksa tetela geuningan, anu dicangkalak ditarewak ku si dasa jeung si Ujo teh. Lain anak bajang eta mah, tapi jalma biasa. Kumaha bah? Nah bener ieu teh anak bajang anu keur deteangan ku abah. Dasar belagu sia ieu mah lain anak bajang deuleu. Tapi jalma biasa. Pek atuh pariksa sia nu tengah. Kapan ieu mah lain budak deuleu. Tapi umurna ge geus kolot ngan bae ieu mah tiklot. Jeung deui eueuh tanda-tanda lamun ieu teh anak bajang. Kumaha bah? Jadi ieu jalma teh lain anak bajang. Alah dasa euy. Geuningan urang teh geus salah nawak ke jelema. Nya bener. Paingan atuh. Basa diperhatikeun teh. Ieu jelema teh sieun ku orai. Anak itu mah bener. Lain anak bajang. Ayo ganjang ka itu lepaskeun ieu jelema teh keur naon deuleu. Da lain anak bajang anu keur deteangan ku dewek. Eta jalma pendek teh laju we atuh dilepaskeun ku si Gojo jeung si Dasa.
Ngan bae memeh dilepaskeun teh diancam. Awas na lamun nebikeun ka ngucah ngaceh. Ngabebejakeun ngeunaan alas kasmalah. Lamun sik dibebejakeun ka jalma sejen tinang tuwe bakal dibayahan, bakal ditandasa. Maneh kulantaran lain anak bajang. Ku aing bakal dilepaskeun sia ngan awas. Ulah arek ngabebejakeun ka jalma sejen. Lamun ieu teh markas dewek sabarakan cadeule. Nya moal anu ganjang lepaskeun. Panuhun we ngukuring ulah ni nandasa. Nya sia kurang ajar. Nyampaikeun sia teh sugan teh anak bajang teteh geuning sia mah. Leutik-leutik geus kolot. Kunaon sia? Umur kolot awak segede budak. Uning mah kadang penyakit. Kasentet sia teh. Lain kasentet, kasedang penyakit. Nah gering naon sia teh kurang ajar. Cacingeun sia teh. Tengah neuing atuh. Teu nyaho. Pokona mah nanya loba belang dahan ge. Awak teh sageuning kieu we teu ngangeudean. Ya manggeus atuh. Hasok sia kaitu init. Awas kade. Ulah arek ngucah ngaceh ngeunaan alas kasmalah deuleu. Nya moal arek dibebejakeun bakal diusiakeun. Kituna teh bari laju we atuh ngabarata kelompat. Ura giru ninggalkeun sisieun leuweung. Ayeuna mah urang caturkeun atuh anak buah Baharaksa Dipa anu sejenna. Basa ngalanto ka bilemburan pareng manggihan si Doclo anu keur lempang we duaan jeung si Babah. Atuh kulantaran kapan kaayaan awak si Doclo teh ilahar. Aneh disangka anak buahna Baharaksa Dipa mah. Si Doclo teh anak bajang anu keur diteteanganana. Laju we atuh dikukuntit ditaluturkeun. Basa si Doclo jeung si Babah anjog ka tempat anu jauh ka bilemburan. Laju dihadang arek dicangkalak jeleng dua urang anggota karaman teh bating gara jeleng. Ngabadega ngahalangan jajalaneun. Uguh we atuh si Doclo jeung si Babah siupa ieu teh mani kaget. Boa-boa cenah eta jalma nu duaan teh tajalian dinu rek ngabegal. Acan oge kaburu ditanya. Eta dua urang jalma teh geus kaburu pating gara jeleng rek ngarontok ka si Doclo. Dirontok ku eta dua urang anak buahna Baharaksa Dipa teh. Si Doclo teh tagen we hanteu nyingkahan panarajang musuh. Gep atuh si Doclo teh beunang pada ngarajengan. Beunang sia anak bajang. Ayo milu. Sia bakal dibawa ka leuweung deuleu. Bakal dibawa ka alas kasmalah. Nanaonan sia? Ngarajengan uing sagala rupa. Buah-buah maneh teh anak buahna Baharaksa Dipa ti leuweung kasmalah. Bener sia. Dewek duaan teh anak buahna Baharaksa Dipa. Syukur ari geus nyaho mah. Kukituna sia kudu milu. Kudu nurut kana kahayang dewek duaan. Ayo si anak bajang, milu euy, milu. Si Doclo teh pada ngabanyeng dipabaksa kudu milu. Ngan orok kaya si Doclo teh awakna mani tagen. Sukuna jika anu dipaseukeun we kana bumi. Eta dua urang anak buahna Baharaksa Dipa teh mani adu regeng we. Berateun hanteu mampu pikeun ngabedol awak si Doclo. Nah geuning sia teh mani berat-berat teuing. Awak sagede kieu tapi mani sakieu beratna. Sok sia ari bisa mah. Aing barawa ka leuweung kasmalah. Tapi ke heula. Nah rek dikumahakeun aing rek dibawa ka leuweung kasmalah teh deuleu. Pokona mah maneh kudu milu. Bakal dijagarageun ka Baharaksa Dipa sia. Bakal ditumalkeun anak bajang kurang ajar. Montong marod kieu. Ayo sia, ayo milu. Kumaha euy? Jadi uing teh arek dipasrahkeun ka si Baharaksa Dipa. Nah masih kena hirup gitu eta Baharaksa Dipa teh. Panya teh geus paeh. Lamun kitu mah bisa hirup deui ta jelema teh. Basa dikitukeun ku si Doclo teh. Eta dua urang anak buahna Baharaksa Dipa teh atuh meuni telo kaget. Nah cenah ieu jalma teh jiga nu geus wawuheun kadununganana. Jeung dinyaho kana kayaan Baharaksa Dipa.
Laju ya tuh manya. Sia maneh teh sabenerna kurang ajar. Bet nyaho ka baharak sadipa. Jeung nyaho kana kayanana. Lamun maneh hayang nyaheug, ku uing bakal dibejakeun. Kapan ieu teh si doclo teh pasti baharak sadipa mah geus apaleun. Sok sanajan acan kungsi adu hareupan secara langsung oge. Gabeg. Anak buahna baharak sadipa teh atuh maneh ngaranjuk kaget. Teteh geuning cenah. Anu disangka anak bajang teh taya lian ti si doclo. Laju atuh bating garajeleng marunur ka tukang. Jadi sia teh si doclo. Ayo gancang urang kabur, urang lumpat teteh lah. Urang teh salah newak lain anak bajang ieu mah. Tetapi si doclo cek eta anak buahna baharak sadipa. Laju ngajakan baturna pikeun ngejat ninggalkeun eta tempatan. Baratak aturna teh bating baratak lalumpatan. Ukur ditempokeun ku si doclo anu ngarasa kaget. Kalah kalalumpatan ta si kurang ajar teh. Aneh nah keur nareangan naonnya. Nyabit ngaran anak bajang kitu. Lamun anak bajing mah ku aing kaharti. Kituna teh bade laju atuh nyampeurkeun ka si babas Yubai. Hayya. Eta bega teh kalah lompatan. Eta geuning masih kene anak buahna baharak sadipa. Enya babah. Eta bega teh masih kene anak buahna baharak sadipa. Tapi uing teh ngarasa heran ye. Nah rek narahaon tah. Enya ngalalantok api lemburan. Barijing jiga aya nu keur diteangan. Kadenge ku uing nyebutkeun anak bajang kitu. Barijing rek dipasrahkeun ka baharak sadipa. Enya teu kaharti. Nah saha atuh eta anak bajang teh? Lamun anak bajing mah kaharti ku uing ge babah. Bener, eta dua urang anak buahna baharak sadipa teh. Jiga aya anu keur diteangan. Anak bajang, aneh. Tapi saderek doclo disangka anak bajang. Lamun kitu mah, anu keur diteangan teh anu jiga saderek doclo. Enya babah. Jiga nama anu keur diteangan teh jiga uing kieu tah nu disebutkeun anak bajang teh. Tapi jang nanaon tah si Raksadipa teh neangan anak bajang sagala rupa. Jelas anak kejelema. Ka kieu mah teu beres ye. Lantaran pasti anak buahna si Raksadipa teh disebarikeun ka unggal lembur. Bakal ngadatangkeun mamala. Hayu babah, urang pariksa kayaan ka lembur-lembur sejen. Bisi aya kajahatan. Nya bener pisan pasti. Tangaranan anak buahna baharak sadipa. Nya bakal lemburan. Bakal ngadatangkeun mamala. Pikeun jalma loba. Kitu cek si doclo teh laju atuh ngajakan si babah. Neruskeun lampah kebat rek asup deui ka lemburan. Dasanyana di pelemburan teh kiwari jadi loba kajahatan. Anak buahna baharak sadipa. Barijeng neneangan anak bajang teh bari dibarengan kunyieun kajahatan. Teu saeutik anu dibadog anu dirampok. Malahan mah teu saeutik urang lembur anu ditandasa. Asok kanjang bajakeun. Nah di lembur aya anak bajang deuleu. Nyata budak aneh. Anu kayana teh penek ti lahar jeung batur. Ih, mama teu ngartos aden naon atuh anak bajang teh. Pami anak bajing mama ge ngartos. Hei mak, dengekeun ku gegebir sia. Anak bajang teh anak jelema. Anu kaayana teh teu lahar, awakna pendek, bari jeung boga kaistimewaan. Hasok kancang bajakeun, bisi dipencit sia beheung teh tah. Alah, ulah aden, ampun mama teh terang ka eta anak bajang teh. Muhun cek tadi ge ari anak bajing mah terang, ari anak bajang mah teu aya di dieu teh. Ulah dugi ka dipencit mak, sing hawatos we ujang. Awas sia lamun ngabohong. Jadi teu nyaho nya. Ih, sumuhun aden da teu aya atuh nu disebatkeun anak bajang teh. Kan wae deuleu. Awa anak bajang, ayeuna pasrahkeun. Mak boga naon? Ih,
Mohon maksana ieu teh mama da teu gaduhna naon ujang. Ulah dirampok mama. Mama teh gaduhna naon. Mangga say. Urang tinggalkan ieu tempat. Ieu nini pewat teu nyahoan naon ngeunaan anak bajang. Pon kitu deui teu kableg naon. Ayo. Urang datangan. Imah-imah sajena deuleu. Cek eta komplotan karaman anak buahna Baharaksa di Bate. Laju we atuh ngejat ninggalkeun imah si emah anu katempo. Si mate atuh manis soakeun. Beungeutna manis sapapanona mani molohok. Malahan mah sampingna oge mani jibreg kawasna bae bakat inggo soak. Nepikeun ka wer-wer ngihan maneh. Aduh, halah. Untung we aing teh salamet teu nepikeun ka ditandasa ku si kurang ajar. Halah, teteh geus aya karaman ka lemur teh. Ngan bae mantak aneh. Betul nanyakeun anak bajang sagarupa. Nah naon atuh sabenerna anak bajang teh. Tapi keun mudah-mudahan we atuh nya urang dieu teh ulah aya anu jadi korban. Ngan pasti eta karaman teh bakal ngaranjah. Bakal loba anu digarong. Bener we panyangka si mah teh. Lantaran teu lila kadenge anu pating korowok pating corowok. Loba imah anu dihuru ku seuneu. Eta komplotan karaman anak buahna Baharaksa di Bate. Geus mimiti ngagalaksak ka eta lembur. Euleuh mitra waktos nantu parantos teu nyekapan. Cak heula urang tunda jajara carita si Doclo Cupu Sakti kuriang 7 dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Apuntenna tina sadaya kakiranganna nya. Mang Nur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.